kuang-kuang. Aduh, dia teh sambal nang saya. Samuna cenah ya dia teh. Duh, duit eueuh ieu teh euy, beak. Macam mayar di ka warung. Rek minjem deui ka warung nyokot teh Arera ieu teh. Duh, pusing euy. Minjem duit ka saha nya ya? Bener ya makasih ijem keket digana ya. Kudu minjem duit kasih ijem kasih ijem. Yang biasa teu boga ieu teh euy. Bo meuni karosong minum. Aduh, beas eueuh. Bo amo ieu aing sugan gas teu gablek. Karuhan ieu kudu kumaha atuh nya. Aduh. Aing kudu kasih iot ieu mah ieu. Sugan si iot bogaeun. Pasti bogaeun si iot mah. Kasih iot. Aduh, yuk. Ieu mah motor. Kuncina eueuh mau itu motor mah iya teh. Udah kadarueuh dilarulin moe di udah teh. Ieu kunci tongnya euy. Geus sepatu euy, kotor. Helm. Aya helm euy. Tuh, helm. Ya aduh, helm keabadian. Angkat teh masukan. Aya gitu tah si ijem teh. Aduh. Pengaman, helm teh pengaman. Aing ieu angkat ke atas ya. Sugan hari bogaan si iot ieu. Sugan bogaannya si iot kasih iot aya. Cuma terkena motor itu nya. Aing pusing itu ya. Aduh. Berat tuh kata itu dah. Wah, aing kudu dikio ieu mah ieu motor. Sugan. Ya sia atuh kumaha? Yo. Aing buka ide. Saya pikirannya aing. Urang kasih tarsi. Oh, da kasih eueuh. Saya nginjem ka aing eueuh. Bener kasih tarsi. Hayu. Pasti bukan. Oke, siap. Hayu lah, gaskeun lah. Buru atuh dia. Aduh, saya owe kaki deh. Itu kalau masih tak kuman aja sih, aing mah. Mau kira-kira ke mana yuk? Aing sakeun eueuh we da. Aya meureungan. Aya mah Orang tiang we dah. Ayo udah, yuk. Itu Barang saya. Aduh aya ke mana gede? Babak kabur. Mungkin. Aja kabur. Ayam wow, ya, meren. Oh, ini. Assalamualaikum.
ya. Aduh, aduh. Aduh, sih. Sehat. Iya, sehat. Dari silaturahmi ieu mah. Aduh. Lawan kieu sakrarewas. Kumaha ieu teh? Silaturahmi heuh. Halah, kebenaran datang baru ieu teh euy. Datang jelema ieu teh ya kebenaran euy ketua duit teh ieu mah. Emang naon? Perlu saeutik. Ya ditu ya ngobrol ya hape kena yuk. Ayo lah. Neng awas neng. Neng ai teh kamarana si Firda rareueun neng. Enggak tahu. Ieu naon gerak kada dia teh naon? Perlu. Rada curiga euy naon ye. Perlu. Ya perlu naon. Perlu. Bukan mah ieu mah. Mate tadi ye dengekeun ye. Neangan barudak teu ningali di jalan. Tadi udah aing ge arareueuh, arulin. Geus naon da? Ieu sebutkeun naon? Naon? Biar silaturahmi enggak putus. Teu geunah hate ye, yakin ya. Ge kan ulah. Naon kadenge tadi ge. Aing teh jeung si Nendit 100. Aing maneh. Orang nginjem duit. Sarua. Tetep barudak kalau mana kata tadi teh jeung jajan. Orang tadi naon mentak kitu ge urang ge nginjem duit ka maraneh teh meureun. Aing jual beas eueuh. Satu jual teh aing teh ka beas. Cuman jam aing duit kayana. Aduh, aing mah geus kumaha aja. Mana ketemu gaul. Ya bos nu make sepatu. Gaya mah boleh, Mak. Skateboarding. Ieu mah beula kacugan. Mamencos. Jati gua kesambat ngelamun ngopi teh aramat. Tuh wes sama berarti si jagur teh ya. Sekarang jawaban genah tinggal make. Geus we kieu ye. Mun teh salamat tadi si RT bagi-bagi duit. Bagi duit. Tah Si teh teh ambes itu percaya ka imana sok. bohong balik di ka dieu. Mama bohong, mama paling ngadu. Salah. Pokoknya mah tinggal lu teh yang teh kayak coba yang nyawa. Ayo, sebentar eta aja. Ayo. Aing mah masalah aing masih agalanya. Ya. Ayo paling ada budak ya ge Budak urang deui kan balik budak yuk. Kemana teteh mana neng lah. Ieu mah hayo sia digawean ieu karasa amernya pusing-pusing RT teh hayo ku jelema duaan tah. Rasana meureun urang ge pusing keur manang budak kana ratang. Hayo neng kajeran neng Ayo murid Aduh ya HP lagi lah. HP budak mah hayo neng. Makan dari yang mati ini hareueuh. Emang pikiran budak bikin balik. Ulin we ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aya geus ngelontar. Kenal si Ete. Aduh. Aing aya perlu ka si Ete. Perlu naon sok. Pak RT perlu bukan mah. By the way. Mikun. Siap didengekeun diregepkeun. Kita sih tadi Pak RT loba Babagi duit. Aku ngerakeun banget geus galawing kitu babagi meta-meta. Waduh si Tarsi mah ayeuna ka hiji berhubung waktu geus magrib hiji salatnya karena ragu gandeng tetangga kan era meureun sebagai RT gandeng dua riuh dieu gawe pokona mah diuruskeun pokona geus magribnya oke Mete urang na antosan di dinya di dia besi ada kieu ting budak mah aing mah terbutuh ieu urang dieu kan jangan budak jang kieuna jang naon jang dibeas pokona mah rusi berarti nya masih ada orang kemana Orang lain naon ieu budak. Batur di mana jadi kunci. Kamu dijadikan sikatan RT teh kan Erna rukunyeng tetangga tehna THR pokoknya mah ada bola aing kudu menang THR teh si RT pokoknya mah. siapa emang orang nguruskeun orang bereskeun naon atuh ayeuna aya RT aya teh dibereskeun
Tunjukkan si RT. Oh, ya motor, oi, katiisan. Motor aing mah ikut campur yang gitu katiisan. Itu poe. Adang. Assalamualaikum. Tahu cuma Pak RT ketruk. Ingat sama ketruk teh. Assalamualaikum. Ayah, ih siapa make diuk ini? Iya Pak RT. Jom, iya banyak. Cerita gitu. Hanya tadi ngomong. Nah itu omongan terlalu. Ayo ini orang musyawarahkan di dia. Abu di dia bro. Jumpa dah. Masalah curiga. Beginah di dia orang salah lupa genahnya. Oh Pak RT, Masalahnya. terus kena ku Pak RT di tengah yuk Pak. Nah, ini iya. Aya pengaduan ti mama dua teh mah. Layo teh jeung maijem teh. Pajarkeun tadi aya naon mata sih teh gibere ku di dieu teh. Orang mas Pengaduan. Pengaduan maksudna teh lain pengaduan murid pengaduan. Bisi hiji-hijian dua mah orang bereskeun bisi pajarkeun akan ngaranna ge mamanya bisi aya cemburu sosial. Nah gitu. Ya pane beh genahnya beh kumpul kabeh. Aya punten ai mah teh ti iraha. Tira naonna? Empongna gitu. Bisa wae Pak RT mah bisa wae ieu mah Jadi kata eta mah. Halo Pak RT ya. Asa bau tutung ya keur. Nah, cai. Sok ngeleh. Jadi keur goreng lauk. Alasan. Bau tutungnya. Neng naik aja lah. Alasan Pak RT Siapa alasannya mah? Teh mau tutung naon ge? Ya ieu Pak RT yuk. Mah jadi urus. Aing mah ieu mah. Hasil bentuk naon itu? Ieu mah eta teh kemah uang. Ieu budak teh. Ieu mah ieu bos balik dah. Aduh. Mentot. Yuk.